sok sanajan hirup pada mikang ewa ku tatangga di jauhan ku warung teu dipersaya ku anak ditinggalkeun ku pemajikan ditinggalkeun aing mah paduli nu penting udon. Aya batur Ya benar. kakara datang maneh ya kakara datang saya mah wayah kieu karek nyol da banyak gadag olo bagawe Banyak acara. banyak gadag banyak acara karena naon ayeuna usaha teh saya heuh maneh kana dagang ka pasar Dagang jeung barang hakan. dagang naon dagang kalapa dagang bala-bala dagang kakanan anak-anak martabak dagang martabak kadang-kadang martabak bangka martabak bangka bangka warah ari maneh apa ngomong tadi aunggul teu kagok kagak jadi teu kagok kagak asal pas saja karena maksudna dan kata-katana asal napak saja asal napak nyebut i tara-tara a saja teu kagok kagak Terus bakat. bakat jangan ham-ham lamun nyebut a saja cing sok paksakeun wah oh tungtu geus anjing jadi wah iya nyaa saja Yang iya kan. oh wah enggak anjing mun kana beungeut aing nyebut oana pas jadi aungkul a saya nyebut leungeun tangan bener beungeut rarai si goblok wajah sirah kapala ari buuk akara kapala akara kapala ari beheung tangkal kapala si goblok tangkal kapala bujur pantat beteng padaharan syuku alat jalan-jalan celik alat yang nangkap sawara bener irung alat napas nggak si goblok bisaan ari garong bangsat kayak akang aja sia nu main gamelan ari pamain gamelan nayaga tamah ngaranna aja muni bau setan eta masih Nah kan nggak bangsat kan acara. jadi awungkul saja lamun nyanyi bisa dapat lamun nyanyi bahasa ana naon sacalawakan yang ada nadanya paham beres Tidak mau ubah yang calawakan. cing sok nyanyi pacar saya namanya anak samet pada larang awak badag hanyakal banyak kahayang ngahakanan anak saksak si goblok bisa tuh manehnya eta kakawihan dapat bisa asmarandana dapat gampang cing sok turutan aing eling-eling mangka eling sok sadar-sadar mangka sadar oh bener rumingkang di bumi alam anyat selang kamar capada dharma ukur wawayangan wae dharma wawayangan saja nafsu nu mata kaduhung amarah yang matak hanyakal badan anu katempuhan awak yang katalang sarasayang
Asli di mana maneh nanti Banyaran atau Padalarang atau Karawang atau Jakarta saya maneh di mana asli teh wadok ajak gede bisa nyebut wadok ajak memangnya ngomong aja babari anjing di siang nipu kain Saya Awas. datang si ieu watek teh keung aura nate aura kuburan nya reka mana ujang teh ujang mah nyarek lalajo lek lalajo lalajo perang moal miluan perang ngambung doraka maehan jelema teh doraka maehan sireum ge teu meunang komo maehan jelema amit-amit ujang mah ayeuna mah keur ngadeukeutkeun diri ka pangeran ujang mengaji moal poe sabab ujang teh hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe pamungkas anu ngandung harti raga ditinggal ke nyawa maut pimngaraneunana ujang teh ayeuna teh ngaji oh ujang teh hijrah ujang teh ayeuna mah hijrah geus teu kanuson eta mangga ujang teh mikiran panyakit ieu beuki dieu sirah beuki ngagedean kumaha lamun ujang maot dina kaayaan ujang teu insaf ngaji bagja bisa ngaji keur diajar ujang mah atuh cing sok eta buku nepi ka geus lecak kitu Dibaca dulu lecak itu teh. reungekeun heuh sok tong ngomong wae atuh ajek henteu sia teh nu ngomong urang batur ngareungekeun ngaji mah ulah ganeng a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allah lagam ngaji baheula kitu Bismillahirrahmanirrahim Allah episode kedua ngaji aja episode si Aji Bubuh Ikatan Cinta aduh eta alif nepi ka panjang 30 genep harokat terus sadaqallahu ladzim ini episode hiji ujang mengaji di 18 tahun gitu heeh sok aku mau maneh ujang teh diajar ngaji heuh aing nyaho sia teh kumaha Tahun-tahun di kedua. Ajek ampura
kunaon geus eueuh panyalindungan ieu setong nyarane ka aing berat aja kunaon sia teh hirup geus eueuh panyalindungan ya bageri kunaon eta sesak napas asma usum corona kamari benang ku corona teh geus sager ayeuna mah insyaallah ayeuna kari hiji akal naon kari hiji deui panyakit teh di antarana eungap lain hiji deui aya di antarana mah bujur karasa itu teh geus teu kaampeuh teu bisa salat acan da tuluy wae murut put geus teu karasa jeung dokter mah klepna teh geus bocor deudeuh teuing ngilu jumaahan di wadok pada ngegerbugan kusaha da uing keur salat morot pot we terus kabina-bina teuing nasib diri nepi ka kieu dek milu perang boro-boro ka perang karek ngalengka dua lengka ge geus hese suku diobahkeun suku dilengkakeun leungeun diobahkeun jeung geus araringet wae kanu geus narilar dunya babaturan geus nyaremongan obing naon teh ngobing wasuana kamari cikeneh dedeh maot geus naremongan iya deudeuh teuing uing ngemang ngilu perangan dek ngeclok duit we deka dokter lain ubaran keur bayar hutang lain keur naon hayang nguseup di Jati Gede si Aji sugan we atuh di Jati Gede uing kadang geus aral pangi-pangi jeung naga sugan dicapluk ku naga da eueuh naga atuh sia teh dinya mah eueuh naga alhamdulillah atuh aing panjang kene umur aing nagana eueuh mah bulung ngeclok nu kamari ge 50.000 can mayar atuh ngomongkeun nu kamari da ieu mah nu ayeuna jadi bade teh can mayar nu ayeuna we tong ngomongkeun nu kamari kudu nyaahan dedeuhan welasan asihan pan urang mah Siliwangi ti dituna Siliwangi ya Siliwangi mah mengi jiga maneh ngeclok atuh pek tah aya tah mung duit palsu kumaha mah nya gambarna gambar pamajikan maneh si Aji keun wae atuh alhamdulillah nuhun ya Allah ya Rabbi nuhun cing digantosan kuno kagungan nuhun anjing ge nah babaturan mikaruji tenung ku
Kunaon sia teh mabok, naon anjing ngajago goblok budak di mana-mana anjing. Mabok sia teh. Oh, tengeuna aing anjing hayang minum anjir. Aduh ieu botolna asup kana irung anjing mirung aing ngerebek euy. Anjir nikmat anjir. Mabok sia teh. Saha nu mabok anjing budak di mana-mana anjing di botol ku aing. Anjir. Laloncer ya. Nginum naon maneh teh eta teh arak merah lain. Red Rebel lain, vodka lain. Jack Daniel teu kabeuli anjing nu kitu mah. Jack Dada. Naon atuh? Bajigur dikucek make tai hayam lu aing teh. Eta. Sabotol tai hayamna sacangkir ge anyir fly. Jeung rada aman mabok tai kotok mah ku polisi ge mal ditewak. Oh, undang-undangna. Hayang wudud. Hayang wudud. Menta tah kadalang loba nu nyawer. Anjir udud garam merah. Alah. Anjing nikmat asa di surga anjing. Aduh, alhamdulillah gudang garam eta filter nuhun ya nuhun. Alah. Alah. Sok sanajan hirup pada mikang ewak ku tatangga di jauhan ku warung teu dipercaya ku anak ditinggalkeun ku pemajikan ditinggalkeun aing mah paduli nu penting udon. Sanajan aweun nu daekeun sanajan baju geus sabulan teu diseuseut sanajan ku jelo ku babaturan disebut nu gelo aing mah teu padole anu penting aing mah kabina-bina ting aja jadi kepada Panuju sia. Anjing. Kamana we karep nge ai dulur hige karumpul heula di dieu sae Gusti bangga. Melaksakan palintangan babalian paus saksanajan kanton kasayang Muhammad Muslim.
sepanjang orang gumawa, sepanjang orang gumawa, ulah ketat banyak dunia. Tutupnya siang, ngomong bangun Karasana makin kemana-mana taken bangsa sorangan, taken dan kemana-mana taken dan apa? Yang dibawa ke mana? Urang perang. Batur mah piknik yang mah kadon perang aki-aki teh. kemana-mana Pah, naon? Digaji sabaraha perang teh? Teu digaji, ikhlas. kelas dihiras Ikhlas. Heeh. Kunaon ceurik goblok? Ye, ajeng. Nyolekan jeung Nya sampelak sia teh nya naon ka kolot teh? Dekamanan teh pan urang teh geus eueuh tuturukeuneun atuh ai perang mah paeh-paeh sugan. Nah ieu mah yang hirup. Heeh, lamun hayang hirup tong ngaralkeun aing. yang hirup teh perang apa? Apa aing mah kawajiban diurus ku kolot. Heeh, ai kawajiban mah. Kada unggal waktu digaganong wae mah da aing teh capek. Cageun. Cageun. Apa dipaku anjing? Si teh. Kunaon bieu teh ceurik goblok. Ayo anjing. Apa? Ari ieu untung di calana kamari manggi karunggoni dipakekeun ka maneh. Astagfirullah. Jeung ku teu nyarina anak aing teh. Apa? Ai si mah ka mana? Mun aya kene si mah mamaruing moal ngaribukeun aing si Abah. Maut si mah teh. Maut. Ai maut teh naon? Dipunut ku nu kagungan. Ai dipunut teh dipiara deui. Di pulasara deui ku nu kagunganana. Saha nu kagungan si mah teh? Gusti Allah. Oh eta teh? Heeh. Nah atunya ujang keur mojona asuhan si mate kalau dicokot harianeun Gusti Allah teh. Si gaji. Allah teh maha beungar. Allah teh. Maha pinter, maha sakti, maha beungar, satung kebing langit, satang karaking jagat eta teh nu Allah. Eta teh. Beungar Allah teh. Beungar. Kana naon usahana Allah teh. Si aji. Barukan bisnis atuh nyaon Allah teh kasih mah nyaon pisan atuh Abah urang ulin yuk ka Allah kali-kali si Haji mawa jauh atuh Abah teh dia ulah era teuing si Haji hayu Abah ulah perang urang mah naon atuh mending gelut jeung uing sia
awak sagede kitu mah ku aing dipenyekeun oge nah atuh urang nempo wae wungkul